Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun orang panjatkan puji sinarang syukur ka ilahi robbi numana kalayan kalayan hidayah sarang inayahna. Tepangkeun wasta abdi bintang syabana di kelas 11 IPS 4. Dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala penyakit. Dina kaayaan anu nuju rame-ramena ayeuna urang sadaya kedah leuwih waspada atawa leuwih ngajaga kasehatan. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayun ti kawitan ti ayeuna. Selain ti pandemi ieu dina agama Islam oge diajarkeun ngeunaan hirup sehat atawa kabersihan. Kabersihan teh aya mangrupi-rupi macemna. Nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, sareng bersih raga. Tah urang kedah jadi jelma anu kaasup kana bersih sadayana. Amin. Mangrupi mung sakitu nu tiasa simkuring sampekeun. Nuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.